drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mending nyari awak kieu ieu sare dino karpet. Iya, budak eta mah meni keblok pisan deh sarena. Jigana mun aya gempa teh moal hudang deh. Balik ah. Nonton si Gopi bosen. Ayo nonton si Utaran liar ku si Demi Dewa. Kudu nonton naon atunya. Nih, ieu film teh nu bener. My Demon gitu atau My Queen? The Scene of the Sun. Film naon ieu nya? Jasmine, dek mana? Mau pulang Neng. Oh, nya sok. Ada si Seneng can hudang gitu. Neng, hudang Neng. Hudang saretem nih asal farkieu ih. Sarafa naon ya aku. Hai Jasmine. Ica meni isuk-isuk geges muncul kamu mah. Iya kan dina cerita lagi gitu atuh Min. Kamu tuh maca skrip. Oh, di mana kamu Ica? Ica mah deka desa Min. Pasti nyokot bias bansos deh. Lain Min. Terus dek naon atuh Ica kamu indit ka desa? Dek nukerkeun sendal soalnya kamari Ica teh pas nyokot bansos patuker sendalna. Meni aya-aya wae deh kamu maca. Tapi nah nukerkeunna ka desa emang kamu patuker sendal jeung saha gitu? Jeung Pak Kades. Nih bisa patuker meni teu apal kana sendal sorangan ge. Iya kan Ica teh nyokot bansosna di jero Min. Jadi pas kaluar teh nya Ica teh patuker sendalna gitu ceritana teh. Oh, tapi kala kamu make sendal kan Ca ka desana? Henteu Min, poho. Jadi, eta mah atuh mau sendal Ica lain patuker sendal. Kumaha sih? Oh, gitunya Min. Berarti Ica salah dong. Henteu Ca, Pak Kades anu salah geus aku rek balik. Jasmine tong waka indit atuh. Naon deui atuh Ca ih? Antar aku ka desa yuk. Bu ini tuh sorangan meni menta diantar terus gede oge. Si Jasmine meni embung diajak ku Ica teh. Padahal kan balik teh desa urang ka Masjid Al-Huda nyokot sendal anyar. Oh iya sang jong kita kasep geningnya. Si Seneng geus hudang can nya. Neng. Neng, ayo mana lagi hudang geus berang kieu? Benih gandeng pisan si Mama I pantas wae cek kamu Min si Mama isuk-isuk teh sok gandeng. Min, Jasmine. Nah, eueuh Jasmine teh ka mana nya? Ya, budak eta mah. Aing. Neng, ayo mana lagi hudang? Iya, itu udah meninggal hudang ini juga. Si Jasmine ke mana mah ninggal itu tuh? Wah, si Jasmine geus balik? Pang sarade aya maneh tuh gegero angguran mah? Nah aku eneng tuh ku mama. Nah, mana di titah ku kolot teh kalahkan ditah deui nurus tuyung pisan eta teh. Atuh mama ini neng teh tuduh kene. Nah, si Kehen, awas ya mun teu gegero tinggalikeun ku aing. Iya, tega pisan si Mama mah, mun karek ge hudang geus dititah-titah. Pada dibawa ya si Mama ka barak ieu. Cing naon ngomong sekali deui? Henteu mah, henteu nanti dah. Dasar urang nu tunjung. Boga budak hiji ge kota hese di titahna aing mah lieur. Untuk keur tambah bisa mah tuker tambah ku aingnya. Aduh, meni teu kuat kieu bu ana teh capek. Keur tunu teh nya. Bu Erna geus mulang. Ngeunah eta teh panon kuat ka hideung kitu. Heueuh Mama Neng kurang sare ya teh. Aduh, kindo pisan. Kumaha ieu? Mitoh teh geus cager? Geus Mama Neng. Matak Bu Erna ieu bisa balik oge. Alhamdulillah atunya ari kitu mah.
Mama Neng tadi alhamdulillah gitunya ngan beana teh kurang sare. Nah aja kurang sare segala ieu teh. Apa nanya Mama Neng? Di rumah sakit teh etik-etik hayang ieu, etik-etik hayang itu. Gua istirahat teh teh. Ari kitu mah atuh nungguan anu gering teh bari milu gering berenya. Heeh Mama Neng nya komo di ieu nu gering teh rewel, nungguan Bu Erna unggul. Emang budakna kamarana kitu eta teh Bu Erna? Mama Neng, mimiti asup genya eta mitoha sampai keluar ke Bu Erna diurus nate budak nama nu daek ngurus kadon ieu geura naranyakeun ieu bawa non warisan. Halieur pisan budak mitoha Bu Erna mah. Har, kitu geuning eta teh Bu Erna, nu balik budakna. Heeh nya eta Mama Neng nu bener. Suusep we ungkul anu bener mah. Geus ya Bu Erna dek balik teh kuat tunduh. Malahnya. Ayo Bu Erna. Meni karunya kitunya eta Bu Erna untung we ieu mitoha Mama Neng mah geus marawat kabeh. Ka mana ya Mama Neng teh poho ka mana nya? Ka dieu lah. Meni loba kieu gerau henteu perasaan di imah teh kur duaan da tapi nah meni loba pisan piring kotorna sahanya nu sok nu dahar di dieu. Neng. Non Jasmine, kamu nggak ngecaksan aku tuh sih Neng? Nyatanya atuh Jasmine, maneh nanyakan ke Neng. Emang kamu mau casan gitu pas mondok? Ya, mau tanya, poho. Hal itu liur juga. Di mana ya Neng? Meni makanin ori tahu eta teh casana. Meuli deui atuh Jasmine meni paling sabaraha sih casan? Meuli deui cenah mahal casan aku mah kan ori. Meni goloh si paling ori. Eta we atuh Jasmine meuli casana anu ieu geuning, anu di keleran geuning di konter Mang Dian. Gak mau takut baterai HP-nya rusak, kan HP aku mah teuning mahal. iPhone. Alah, angger we Jasmine boga HP mahal ge eueuh nu ngechat mah percuma. Sorry ya, aku malah cing sombongkeun nya Neng. Aku mah setiap hari pasti ada yang ngechat. Saha? Operator. Kadang telepon nyasar. Teu bener pisan harus didengekeun ku Neng. Tapi aku pernah nyaho aya nu nelpon ke cenah. Halo? Terus cek aku tanya, halo? Cek aku teh. Terus dia teh ngomong gitu, Jasmine ini mama lagi di kantor polisi. Saha eta anu nelpon Amin? Nah, apal ngaran kamu? Teuing teu apal. Terus kumaha cenah? Terus kieu cenah ya, kirimin mama pulsa dong, cenah mama gak punya kuota. Cek aku tehnya, nih ini nelpon bisa, kok gak punya kuota sih? Terus itu teh ngomong kieu cenah, iya ini mama teh cenah mau hotspot ke Pak Polisi. Terus cek aku tanya, ini mama lagi di polisi mana? Terus dia teh bilang gini cenah, ini mama teh lagi di polisi Sumedang. Hah? Nah Sumedang Min? Terus cek aku tanya, nah mama di Sumedang kan mama lagi kerja di Taiwan. Terus dibalas nanti gini cenah, oh iya lupa sorry ya cenah gitu. Terus dibalas mah. Oh nipu meureun Jasmine eta mah. Maknya mama kamu di Sumedang. Keur meuli tahu meureun? Emang di Taiwan tahu Sumedang gitu Min? Meureun mata kitu oge. Oh. Imas keburangan kieu mah tuh gara-gara iyo jeung rajat segala pepean Imas. Si Imas aya tuhnya di mana? Bunda ieu ka laundry. Wayana ngesedoi. Wayana ngesedoi. Mas, kenapa ada di dieu Mas? Keur ngecor. Meni bosen dah dengan pertanyaan eta. Menyo, meni juga ini wae Imas ngecor. Lain ngecor atuh bunda ieu mah ngebor ge yeuh. Enaon? Iya Imas, bunda teh aduh ngalondri yeuh. Aduh, meni loba kieu bunda, teh nya sabaraha poe ieu teh? 2 poe Imas, sanyo di imah bunda teh nya menya pareum ieu soalna kabelna digegel beurit, di imah bunda loba beurit. Oh, kitu eta teh, diracun atuh bunda, abis beuritna pararae. Menya. Oh, oge nya, tapi cun kadarku Bu Haji har. Nah, jeung cun kadarku Bu Haji sagala. Emang Ibu Haji teh beurit? Menya. Lain kitu Imas, apanya? Bu Haji masuk asup ka dapur bunda eta teh, sok minta dahar tapi teu bebeco. Jadinya sieun disangka dahareun manehna eta teh, kate geura di dahar, ngabusa ke bunda kumaha? Menya. Oh, gitu. Nyangos atuh ku Imas sasanyang ke bajuna. Menya. Nyangos atuh Imas, bunda balik heula nya. Nuhun Menya. Nya bunda. Nih bau bangke kieu sasuhana bangke buritan gitu.
Neng, aku ke kamar kamu ya. Dek naon, dengan casan. Bejaan teh ini kepercayaan pisan si Jasmine Kurimin mah. Dih, cek sahareknya yang casan. Orang aku pada sare. Bebe cantik. Iya, si Jasmine lain bantuan Neng kalau kasare. Kami sejuralit. Mana ya si Imas teh? Kok nggak nganterin Cangcut Ratna sih? Ini mah harus diantar ke rumahnya. Dilme kahitum juralit. Dempali dong. Oh, eta geuning. Imas. Naon sih meni kudu jujarawokan, gandeng. Oh iya, mana Cangcut Ratna sini? Kana meni bira Cangcut ge. Nah gini dong, tanggung jawab kamu teh. Loh, kok gini sih? Gini kumaha cenah? Apaan sarua atuh eta mah Cangcut tali? Kok tali doang kayak gini sih? Kan punya Ratna mah atuh ya, di depannya teh ada bunganya, di belakang ada mutiaranya, kok gini mah? Di ini sih dikepang. Nih tinggal ditambahan bunga we atuh. Yuk, makin daun singkong, ada kumaha? Naon sih meni garandeng pisan di luar tehnya? Apa sih? Pokoknya mah Ratna gak mau tahu. Pengen punya Ratna gak mau yang ini. Meniru pisahnya biar ke Cangcut tali. Heh, jangan sembarangan ya. Tete bukan Cangcut sembarangan, Imas. Itu teh Cangcut penghasil uang. Naon tete maksudnya? Ani-ani. Heh, mulutnya ya. Rata itu bukan ani-ani. Ani-ani no, simpan pinjam. Yes. Udah koperasi. Pokoknya Ratna gak mau tahu ya, Cangcut Ratna yang ada bunganya dan juga mutiaranya harus balik lagi. Kalau enggak, nanti sama Ratna dilaporin sama Pak RT. Hah? Cuk, gue laporkan kamu Bu RT. Nih, parenting pisan ngurus-ngurus Cangcut. Tali deh. Eta si Ratna pasti geus parara omongna eta mah jeung si Imas. Meni capek kieu gegero teh. Lu Neng murungkut kieu. Neng, enggak san kira teh? Nggak semangat beres. Oh gitu, alus atau gitu banyak. Ya ada yang mana? Mah, lu bener ya teh mama mere iya kan Neng. Ya bener atuh Neng, eta buktina dibikeun. Mun kawas kieu mah atuh Neng kita makin semangat gegerona. Iu. Ya kudu atuh. Asik, HP baru. Nah aya mah isina spon. Bari lagi cek saha ya mana isina HP. So anu semangatnya gegerona. Meni teu balik pisan, panyata cangkangna iPhone, eusina iPhone, apek teh spon. Meni tuh man. Anjing. Iya kan Eca teh pas nyokot bansus. Apa unggul? Bubuhan ya tage kubu arah sok dicarekan. Nenek. Gue laporkan. Sok, kira-kira. 2, 3. Bentar. Sok nu semangatna eta semangatna, semangat. Bari na cek saha tuh si HP aing teh. Budana. Naon kali ya Nenek? Timi atuh. Neng, anggosan kegirohna mana? Kurang. Banget itu loh, teh kuat. Oh, mama mana? Yo nyusu. Loh. Bentar, non.